sia di antek. Aing mah. Mang, heupeuh lah mang. Aduh, aing mah euy. Biasa mang. Sok tong sieun dibayar. Ah, teu kabawa ketang duitna biasa we nganyuk deui ieu mah bon. Sugan teh duit. Heeh, maksud teh ieu mah bon cek abi oge sugan teh bieu artos. Sok buru. Nah, make jeung moal tiasa pan biasa atuh mang abi duitna teu kabawa sugan teh ieu teh artos ieu bon. Oke ge gak dibayar, Bu. Moal tiasa. Nah, jeung moal tiasa. Moal tiasa buru ah ieu abi geus deuk magrib jeung kacan-kacai canaon deui. Moal tiasa. Bu, aduh, salila. Tuh, ieu seueur keneh tinggal. Buru atuh bisa moal. Sia, diteangan kemana-mana kurang wae. Naon ieu maksudna? Heuh atuh acik ieu keur meuli cingcau. Kapan wae cik? Jeung ngaka dibayar nagihna teh di jalan wae ieu mah omongan ye ge abi deuk nyanakeula cingcau. Paduli urang mah. Heuh naha atuh ke deui masalah hutang mah tong di jalan lieur. Tong diengke-engke ari hutang mah janji iraha. Atuh pa tong kitu nagihna tong di jalan abi isin lain kitu atuh abi ge ieu meser cingcau artosna teu acan tuh. Jajan bisa wae. Henteu tuh ieu ge kubon. Oke, nganyuk wae. Oh, berarti tukang nganyuk ieu mah taramaya. Naon maksudna? Nganyuk inget janji kan hutang. Heueuh kege dibayar. Iraha. Oke jeung iraha. Sok geus kede ka itu lieur. Ah, iraha kayak tangga. Naon ari sia di antek. Aing mah mang moal jadi aing meulina ku aing tingalikeun tah. Anggar ieu mah geus ngariweuhkeun teh. Eta imah di mana, Mang? Ditagih hutang teh. Tuh kata apa? Ka abi ge sok nganyuk wae eta teh. Oh, gitu, Mang. Ke lamun aya bejaannya ditagih teh kalau pisan eta mah, Mang. Hayu, Mangnya. Nya sok ka lamun aya ke di bejaan.